Wah, kemana? Oh, wah, kenaon? Kenapa tutut kersi usi ya, hayang tutut. Kade sagedeung. Ayo naon? Penting. Happy obrolan. Heeh. Hek, dagoan sakedeung. Burukeun. Wah kadinya. Dia ngobrol mah. Bang diuk ya. Aduh. Ampura. Ayo naon mang mun luas. Lain wa engke lamun geus bagi waris sawah anu di kidul oma tong dijual. Nah, aku naon? Itu mah kan sawah batur, sawah Pak Haji Udin. Wah teh kemana? Wah! 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 Naon? Kadia! Ayo naon? Penting! Ya kalau tutut heula ya usia tuh gak ganggu wae tuh. Dagoan di saung, dagoan sakedeung. Buruk. Mudah-mudahan ya pertanyaan rada bermutu ya. Tadi pertanyaan tuh bermutu pisan aing mah. Naon jang depan menira luas uama. Punten wah ngaganggu waktosna. Kumaha? Ari ua teh atos divaksin. Acan. Dalam sekolah betul divaksin meren. Wah wajib kena divaksin. Seluruh warga dianjurkan divaksin. Saur pemerintah eta ge. Uama bareto ge keur dirawat di rumah sakit. Diinfus. Diganti cai infus nage. Diganti ku naon wa? Ku cai limun. Mang, lamun cara ngalengkeun stres kumanya? Saacana urang kudu apal heula pengertian stres. Jadi kieu, di saat keinginan tidak tercapai dengan baik, maka akan mengakibatkan stres. Oh, jadi amun bung stres tong loba keinginannya. Nyalain gitu, ngaranna jelema hirup ngan urang kudu ningali kaayaan. Eta menurut urang. Bener Mang. Tapi tumben didinya bener ngomong teh. Aing teh ya. Tapi lucuna di mana, Mang? Aya lucuna, ayeuna urang keur terserang gejala stres. Emangna didinya boga keinginan oge, Mang? Keinginan urang didinya mayar hutang. Urang keur butuh duit. Waduh, sorry, Mang. Ayeuna betul boga duit. Tak eta anu bikin stres teh. Cenah lamun boga keinginan kudu ningali keadaan. Kamari didinya karek menang warisan, karek beli mobil anyar, dan mayar hutang. Nah, kemarin lagi ayeuna mah asit boga duit, Mang. Perhatian, nagih hutang membuat stres. Apa tuh tatangan nu di lebang? Apal atuh, emang kunaon? Enya, cenah mah terjadi kawin. Oh gitu, emang kunaon? Cenah mah beda suku. Lain duana oge orang Sunda. Enya sih orang Sunda, tapi anu awewe sukuna bodas mulus. Oh, no. Anu lalaki sukuna hideung lorong beheut. Ci, wayah nanya ikuti anjuran pemerintah tetap di rumah saja. Nyayan, tapi nungeunah mah jadi keong. Kumaha gitu, Ci? Keong mah bisa kemana-mana, tapi tetap di rumah saja. Pah, pamitos gajian, mama nyumbang atas belanjanya. Tenang mah, papa pasihan lah. Tapi lamun tos gajihan,
papa hoyong gaduh istri deui kenging. Itu kayaknya atuh Pak. Nabi Adam ogengan hiji istina Siti Hawa unggul. Nya sih. Tapi inget, Siti Hawa mah tara menta atos balanya ka Nabi Adam. Rasul, rampes. Wah, Gini, aya Ami, aya Api, terus lila. lumayan, Pak. Pasti mana, Pak? Biasa di sawah, ninu tanur. Ini rajin sih, Pak, weh. Nya mumpung kakarek turun hujan lah. Iya, Pak, kelapa. Kesaha ya teh? Kayak uak. Aduh, Tadi sekalian ngala. bager ditampinya. Sok, Pak. Aduh, Pi seger pisan Pi, hatur nuhun Ami, Api, nuhun. Ya, Pi, nah teu dinas. Menuju tira raos, Pak. Oh, gitu. Ari budak, Budak teh sami. Menuju tira raos. ari pamajikan. Pamajikan mah menuju raos-raosna. Jia, tadi heula sekedap. Nya, Bu. Itu sepatu sekolah, cobaan heula atuh. Bis itu cukup? Nya, Bu. Tapi dia bade naros. Naros naon Jia? Eta sepatu sekolah, sekolahna di mana? Burung kene. Wah, naha menilai teuing meuli obat teh nepi ka 5 jam. Ngantri tong macet. Ah, henteu oge, Mang. Orang mah jelema perasaan. Non hubunganna? Emangna meuli obat naon? Meuli obat tidur. Terus hubungan jeung perasaan naon? Nya aku sabab meuli obat tidur, Mang. Kurang teh di dagoan we sahudangna. Gaingkeun pake songsong ya. Dagoan sakadeng. Duh, mudah-mudahan ya. Tunanya disikat tadi ya. Tajam tebel mutu. Har. Nu Pak Haji Udi. Lamun cara ngalengkeun stres Cenah, sukuna beda. Oh, siap. Beda Ci, wayahna kudu diam dulu, ada jeda dulu. nya teu kenging atuh Abah. Oke, Bro. Siap, Bro. Tidinya ya. Tidinya ya. Eta sako. Siap. Siap, Bro. Action. Ha, meni lila Siap. teuing meuli Siap. obat teh. Siap. Nepi ka 5 jam macet atawa asar.